Bismillahirrahmanirrahim. Sapertos biasanya sonten waktosna Teh Pani icalan ya. Meskipun hujan ngaririncik gitunya, tapi tidak mematahkan semangat gitu ya guys ya. Barudak gitu ya. Hujan ngaririncik oke tetap semangat. Semangat naon cenah Teh Pani icalan naon. Tah ieu nya Teh Pani icalan cilok nabil truk. Hayu ku Teh Pani di-spill dinten ayeuna Teh Pani icalan cilok naon wae nya barudak. Mending ngebul keneh ieu mah atuh dinten ayeuna biasanya icalan percilokan deui aya cilok gaji, cilok ayam anu lonjong sareng tahu. Sapertos biasa kos kieu nya Teh Pani kunaon eta bawangna satengah-satengah henteu kabeh. Heueuh atuh da jelema teh rupa-rupanya aya nu beuki bawang jeung henteu. Jadi ku Teh Pani teh dikieukeun wae gitu nya. Hargana murah meriah, mau kawisan mau kemahalan, hargana cuma 500-an aja, 500 peraknya. Di mana cenah lokasina ku Teh Pani di wartosan, lokasina aya di Paseh depan Tasko Paseh ya. Jadi buruan kalian yang mau jajan ku Teh Pani diantos ya. Terima kasih.